warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadaya. Kadulur anu di lembur baraya anu di kota pamugia ninglas sararehat barang jamil mulus rahayu pinanggih ti Gusti Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing nelas sararehat mulus rahayu pamugia aya dina kajumbaran pangeran Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing sararehat. Nah, balik deui urang ka mitos-mitos cina anu di urang anu aya di desa-desa biasana. Salah sawios mitos nate nyaeta ayeuna anu opini-opini di masyarakat kunaon masyarakat aya salah satu kepercayaan atanapi salah satu mitos anu memang dipercaya dan diyakini ku orang-orang di desa, akan tetapi dia tidak mendalami mitos tersebut atau tidak mendalami kunaon bet kieu gitu, tidak mendalami coba orang acakan seperti gitu. Nah jeung deui tidak mendalami bahwasana mitos ieu teh kolot baheula naon artina tengah buar silokana teh da di Sunda mah henteu langsung ditongolkeun gitu, henteu langsung disebutkeun, tapi dimitoskeun heula karek pambedaranana ka orang-orang anu memang neangan pedaran ti mitos eta. Seperti abi kunaon kitu di desa abi, desa Sidarja kecamatan Cawigebang Kabupaten Kuningan, atanapi di Hantara di Kabupaten Kuningan di ditu, di Dharma atanapi di Patala di ditu, Cipedes, Subang. Nah eta aya mitos anu kuat nyaeta salah satuna mitos ulah nganggap wayang di urang atau di desa urang bakal terjadi sebab sareng akibat itu, atanapi bakal terjadi ayana bencana alam, atanapi bakal terjadi longsor, bakal terjadi hujan agung, bakal terjadi itu iya. Nah eta teh sekolot baheula saurna teh memang udah percaya sekian banyak mitos eta dan diyakini bahwasana anu rek nyundatan terjadi nganggap wayang, anu rek hajat lembur terjadi nganggap wayang ku sabab aya mitos-mitos tersebut. Gitu kalau wargi ngopi heula. Nah, mitos eta seueur pisan anu percaya bahwasana eta fakta. Memang menurut abdi oge fakta, akan tetapi faktana bet kunaon aya sisindiran jeung keur alamna. Nah, ku urang bahas ayeuna. Ya, ku urang dibahas. Biasana anu dilarang di tempat-tempat, memang di tempat-tempat anu sakral atau di desa-desa yang kebudayaannya sangat amat tinggi, dilarang eta teh sanes bukan berarti dilarang oleh kiai-kiai di dia atau tokoh-tokoh didinya, bukan. Ini bukan permasalahan tentang masyarakat, nah akan tetapi problematika tentang mitos ku urang dikuakna ge sanes tentang pergaiban sanes ranah abdi eta mah cenah ieu teh bakalan digebug ku buta atau dilongsorkeun ku butana ceurik atawa jeung sasabi mitos-mitos anu sejen sampai ka tiba-tiba butana ngambek jadi we henteu dihargaan gitu. Nah urang mau ngabahas eta tapi ngabahas ieu kunaon seperti gitu. Nah seueur peneliti-peneliti anu memang nuju ngarancang seperti kitu ngan ieu pendapat abdi sareng abdi ngobrol ka orang-orang dia kasepuhan dia kunaon dia teh gitu sampai ku abdi digali ternyata ada yang lebih masuk akal sampai aku abdi ngeguar ke Bandung ieu kunaon bisa kieu gitu. Nah kurang caritakeun di dieu nya. Nah jadi di Kabupaten Kuningan ada beberapa wilayah yang memang diulahkeun gitu, dilarang mah henteu, jadi diahengkeun atanapi di sakralkeun. Salah satu orang rek nganggap wayang, memang wayang sakral akan tetapi kunaon dianggap di dia ulah karena ada sebab akibat tadi yang diceritakan. Kurang caritakeun. Jadi kieu
kunaon ayeuna wayang diulahkeun di wilayah-wilayah tertentu. Pertama biasana di areal perbukitan gitu, pelawarginya di area perbukitan atau pegunungan biasana diulahkeun gitu. Anu kedua di area anu memang area eta ngagaduhan salah satu situs ya, atau anu disebutkan situs anu kolot, dayeuh kolot disebut katanya eta. Tah dua ieu teu bisa neunggak. Cina nganggap wayang lagi kudu anu memang wayang sakral atanapi anu mipit amitna rekesana ruwatana anu memang detail eta aya anu kitu. Nah, urang jajar beaskeun kitu, urang buka jadi ieu ayeuna lamun di si amang-amang atau di si akang anu ningali video ieu memang lemburna dilarang nganggap wayang meser wayang. Ayeuna si amang meser wayang nya set nganggap sorangan di hareupeun mah dak deuk nganggap wayang sesoranganan bakalan longsor moal, bakalan gempa bumi moal, bakalan banjir, bakalan hujan moal aya can usubna mah kitu moal pasti moal. Nah, mitos eta ternyata siloka. Jadi kebanyakan orang henteu ngaguar siloka eta, henteu kaguar pamedaran kunaon kolot baheula kalarang. Pasti aya sababna, pasti aya alasan tertentu kolot baheula kalarang. Urang anggap wayang. Nah, kolot baheula mah geus nyaho, ieu alasana gitu. Kolot baheula mah geus nyaho bahwasana urang bakal males pepelakan. Kok bisa kena pepelakan? Dengekeun heula. Urang bakal males kena pepelakan. Gitu palawarginya. Kunaon beut nyaho kolot baheula bakal apal bakal urang hese kana pepelakan. Kumardi kolot baheula geus tiasa lain ngaramal gitu ya, tapi ningali kebiasaan kolot baheula ka budakna. Ti budak hayu ka budak, ti budak hayu ka budak, ti kolot ka budak, ti budak geus kolot ningali ka budak ieu bakal moal bener ya ka hareup. Ku urang dimitoskeun sing bukit tiba-tiba gundul kitu nya. Sing ieu gunung tiba-tiba gundul, hese pepelakan males pepelakan, jadi kieu caritana. Kunaon beut diulahkeun urang nganggap tegung, nganggap wayang. Kunaon diulahkeunna? Kusabab budayawan terdahulu, orang-orang dahulu, budayawan dahulu ngaguar bahwasana dipisahkeun alat-alat anu sakral. Alat-alat nu sakral cirina salah satuna nyaeta dina penamaan aya N, ang, M, sareng ung. Namun telepat opat eta di sakral ge. Pertama goong, gamelan, bonang, suling, kendang, sareng alat musik buhun sajabina, karinding. Nah, eta salah satu alat musik anu memang disakralkeun ku orang-orang budayawan dulu. Jadi kedah aya ruwatana, kedah aya rekesana. Nah, kunaon beut disakralkeun ditingali deui kumargi ngagaduhan sora anu memang ngadenging atau ultrasonik nu tarik bisa ngagetarkeun, bisa ngahiungkeun. Contoh tiup suling bener ya ngagui karena ceuli teh atuh tarik, padahal ceuli eueuh nu noel ngahiung tarik ku dong kana dada. Nah, eta salah satu suara ultrasonik anu masuk ke diri urang, berarti berbenturan jeung energi urang eta. Sareng deui lamun
aya perbukitan gundul sedangkan bukitnya gaduhan energi anu ageng anu padat gitunya. Tarik yeuh keur mamake mik gitunya. Gong si gunung teh eur atuh. Eur si gunung teh. Ku sabab gongna tah tadi. Gong atuh marugagan rupuy saeutik. Ayo deng ting 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 dong ting 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 deng treng 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 beki eur atuh. Longsor we. Cunah butana ngamuk, batu karutna ngagilinding ka handap dialungkeun ku buta sanes kadinya. Urang teu ngabahas tentang masalah pergaiban, sanes ranah abdi. Jadi eta teh nya ku sabab benturan suara eta atau ultrasonik getaran ngabentur kana gunung, kahadang kana gunung, ngabedug bae. Jadi pangadu atau paadu si energi gunung sama si energi suara ret kakikis longsor we. Kumaha carana urang eta ameh teu longsor, ameh teu ngageunder kitu. Kumaha carana pepelakan tah nyambung kadinya kuatkeun heula gunungna. Jadi orang dulu mah apik sakencan urang hajat 5 tahun ka hareup ieu gunung kudu geus loba tatangkalan anu habring, tatangkalan anu geus ngabackup eta gunung sinah teu eundeur. Lah urang mah rek hajatan motong kayu, rek hajatan ngajual kayu. Jadi kolot baheula mah api gitu. Sante tidinya anak urang tiasa mipit amit mendah hampunten pun paralun ka para leluhur sabuderaun. Abi rek nganggap ieu sing sebutan ka dieu karuhun ieu mipit amit anu di lembur eta bahwasana nya abi percaya orang-orang terdahulu memang masih kene nyepeng segala rupa kekuatan atau energi yang kuat gitu kalau warginya. Jadi ente aya kaitanna si buta teh ngalungkeun batu karutna, si buta teh ngalongsorkeun lah urangna. Balik deui ka urangna eta teh salah satu siloka bawa urang teh nitah pepelakan lameh di dieu bisa ngaitkeun kabudayaan degung, ngaitkeun kabudayaan pawayangan, ngaitkeun kabudayaan karawitan, ngaitkeun kabudayaan gamelan sagala rupa nu di dieu ameh henteu aya bentrok sareng perbukitanana gitu para wargi. Jadi secara singkat bahwasana urang diulahkeun nganggap nayaga, urang diulahkeun nganggap pawayangan karawitan sagala rupa eta teh urang sinah pepelakan heula ka leuweung gitu. Nah eta mitos-mitos eta ku urang kedah dipedar diedukasikeun ka masyarakat lameh urang tiasa nganggap eta. Selebihna tidinya geuning geus naon teh geus pepelakan geus sagala rupa urang geus safety lah. Angger keneh eta mah berarti di diri urang teh acan aya mipit amit sagala rupina. Teu acan aya paturas pataros siloka di diri urang teh acan aya nu kabual naon ieu aya nu salah. Naon gitu aya nu salah. Termasuk di Cupung Manik Bibitu Kabupaten Kuningan sami eta oge dilarang nganggap wayang. Nah, jadi ku abdi ditelaah ieu teh banyakna di tempat-tempat perbukitan gitu. Anu memang dilarang ya, anu memang dilarang nganggap nayaga pawayangan. Nah, eta seueur lah sapertos kitu kurang dibahas-bahas deui nya bahwasana mitos eta teh ternyata kaapikan diri urang bahwa urang teh sina amit-amit sina apik dina kahirupan teh, bahwasana urang jeung alam teh sina ngahiji, bahwasana urang jeung alam teh dibuluran, bahwasana urang jeung anu sejen di alam bumi ieu teh urang teh aya pakuat pakaitna. Ulah ngan saukur kuda kadek, ulah ngan saukur bundang benung, ulah ngan saukur maropeakeun sagala rupa alam, komo dikormakseukeun, komo menta pulangan. Lamun teu kudu ngorah rek usaha deui, lamun teu ku urang rek usaha deui, giliran ngorah jadi tuturus budaya. Hatur nuhun, mungkin hapunten bila aya kalepatan, hampunten ampun paralun bila aya kalepatan.
hayu mangga diskusi tentang masalah kebudayaan lamun kudu aku saha deui. Hatur nuhun sateuacanna sampurasun sing rasa rehat barang jami pun tabe rahayu sing sararehat.